Karena pamirsa wilajeng patepang dari sareng simkuring nyaeta Alfi dina warta Sunda anu bade disampaikan ku abdi. Musim hujan tahun ieu nyaeta di tahun 2022 tos dimimitian ti awal bulan Januari oge ku pamarentah di masing-masing daerahna. Contohna di pamarentah Ciamis tu tepatna di Provinsi Jawa Barat tongos ngawanti ka warga sangkan salawasna waspada tim musim hujan anu bisa menyebabkan bencana alam nu teu diduga ku sabarana nyaeta di wartana ngalongsor, banjir, jeung sajabana ti eta. Bupati Ciamis oge atos mere amanat sangkupna warga anu padumakana di sisir Gawir jeung di sisi Hawang ku leuwih hati-hati bahaya longsor jeung banjir. Anu sering ngancam penduduk di sakitar eta ku sabab datangna musibah teu bias di bade-bade da eta mah bersaing Maha Pencipta nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Di tahun ka tahun pamarentah geus ngalaksanakeun tareka sangkakan musibah banjir jeung longsor dina usum hujan ieu teu karapan warga. Sakitu wae warta nu tiasa kasangkan ku sip abdi wilajeng tepang deui dina warta nu bakal dongkap anu leuwih manfaat ka cida. Hatur nuhun anu kasahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.